Sampurasun dulur-dulur urang ayeuna ngomong aran lanian jelema tah di lembur mah araraneh lanianana teh jeung ararunik jeung halolor serem deui. Contohna salah sahijina Asep, aya Asep Derede, Asep Kampak, jeung Asep Pedil. Terus aya lain-lainna deui teh kayak geranya buat urang-urang contohkeun. Aya oge anu ngaranna Oman. Aya Oman Kamsat, aya Oman Kacang. Wah. Ting kumaha eta ngaran teh bisa araraneh kitu. Dinu Asep Bedog, Asep Jemping. Asep Jemping. Kumaha cerita teh ngaran teh. Kepalanan kitu urang aya oge. Iwan Peko jeung Iwan Iwing. Yang mah aya deui ting kunaon buat disebut Agus Tamang jeung si Agus Pedil. Teuing kumaha mimitina teh? Duh, urang aya deui Agus Rebo, Agus Orai. Bisa iten urang ge aya. Asep Bakri jeung Asep Kobra. Eta barudaknya urang ge teu ngarti kumaha eta lanian teh bisa nepikeun ka kitu. Aya nu nepikeun ka mamawa bedog, aya nu mamawa bedil, aya nu mamawa oke, aya nu oke mah rada sangat eta mah euy si alolor pokona mah. Teuing kumaha aya oge deui geura dadangna teh dadang konelo. Ini teuing kumaha eta bisa si dadang bisa jadi konelo gitu. Tah di lembur urang mah aya nu ngaranna Asep. Nama panjangna Asep Saikulo. Tapi Asep sumpah demi Allah. Hiji deui teuing kunaon sok disebut Oman Kacang. Teuing kumaha tah mimitina? Di lembur urang ge aya hiji deui eta mah geuna pisan Asep Cilok. Aya hiji deui si Ujang Bantar. Teuing kumaha sok bawa gantar meureun disebut Ujang. Ini teh urang oge malahan mah RT deui. Aya nu disebut Udin Goler. Teuing kumaha mimitina eta bakar ngaranna gogoleran di mana-mana beureun. Jadi disebut Udin Goler. Ada lembur sebelah orang ge aya ngaranna Udin Bob. Teh kumaha caritana eta ngaran jadi Udin Bob. Teh kritikna mah bawa petasan beneran jadi ngobadal. Di urang ge aya tukageun imah nu ngaranna teh Aep Bancet. Urang ge aya hiji deui ngaranna teh si Ujang Dor. Teuing kumaha tah mimitina? Eta dulur-dulur ngaran-ngaran anu terunik, terindah, terlucu, terhoror, pokona mah naon penting masa ulah terputus nya. Mungkin aya sabara ribu naon sabara ribu piece atau sabarat sabara ribu lanian itulah pokok namanya. Kayak tujuannya video berikutnya deui bakal bantu ararane terus lamun marane boga ngaran lanian anu horor atau anu kumaha sok tinggalkeun dina kolom komentarnya. Omat sanguan. Halo dulur-dulur, tong halo atunya. Action. Sampurasun dulur-dulur. Kurang ayeuna naon euy teh deui. Oman. Oman apa deui? Tong dibeakeun. Cieun. Aya oge